Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, wilujeng anjing sadayana alhamdulillah dina dangat ayeuna urang tiasa patepung lawung kangge ngabdi wata bararea. Tepang di sareng sim kuring pun rival, sareng sim kuring pun gugun. Dina program Warta Sunda aya sabaraha warta anu paidugikeun ka pamirsa sadayana dina 15 menit kapayun. Hujan badag nu turun salila sabaraha jam dina Senin peuting 28 Desember 2024 ngabalurkeun walungan Citarum, ngaluwihan tanggul sarta nyababkeun banjir di sabaraha desa di Kacamatan Rancaekek Kabupaten Bandung. Dumarsa kana katarangan ti pihak BPD Kabupaten Bandung santena 350 imah ka keueum cai nepikeun jangkung 80 cm. Banjir oge nyababkeun sakola jeung jalan utama antara Rancaekek Cileunyi teu tiasa dilewatan ku kendaraan. Warga ayeuna dievakuasi ke tempat aman. Anjing masjid jeung balai desa kami oge geus ngajagikeun dapur umum pikeun bantuan kabutuhan sapopoe, cek Bapayana Hermana Kepala BPD. Nepikeun ka ayeuna eueuh korban jiwa dina kajadian ieu, tapi sababaraha barang milik warga kayaning alat elektronik jeung parabot mun rumah tangga karusak ku cai. Pemerintah mengajak warga supaya ulah ngadeuketan walungan serta tetep waspada upama hujan masih kene turun. Sabab resiko banjir susulan masih aya. Bisa mun teu kitu nu dipikahatur mangrupi informasi dinten ieu sim kuring pun gugun sareng sim kuring pun rival jak amit mungkar amit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.